Aing masuk minder karena dia tuh. Sok itu dia malah minder kunaon dari dia. Atuh dia mah konten KB aya. Luas jangkauanna. Lah aing Plik, atupan orang beda tugasna. Atuh dia meureun mengembangkan di dunia perfilman, kan dia ge lengkap, lebih bervariatif. Jadi kan karena penontonnya teu bosen. Widih, Masya Allah tabarakallah. Lagi pada nyinau nih para digital industri masa depan yang berpeluang cuan. Boleh gabung gak nih gue? Punten Pak, hari Bapak saha? Oh, masa nggak kenal? Ini nih, gue ini KPI loh. KPI, Komisi Penyiaran Idiwiji. Tuh, perasaan aing teu ngeunah kieu tuh. Pak, maaf apanya ieu mah. Asa teu pantes teh Pak, Bapak bergaul jeung kami he. Kateponna eta siga Bapak anu ngasuh anakna kitu. Loh, justru kan eta bagus. Lamun Bapak ngasuh anakna, kan mun anakna salah bisa di blacklist terus kena pasal. Kena tegur. Aing ge boga ya anak didik ya sebagai contoh anu geus berhasil. Coba mana? TV. Siap Ayahanda. Tuh, tempo. Sopan, rapi, nurut, tidak membangkang. Nah, jadi dari age kudu dididik ya ku aing yo supaya ulah urak-urakan. Lari dia sah goblok ngatur-ngatur. Oke, tapi aing yang nanya kana dia. Boleh, tub. Lah sopa polongan dia tuh. Tenang Plik. Ari cek Bapak internet eta naon? Oh, eta mah atuh plafon kan ujung lalangitan. Hajurang kapeting nongkrong di mana Plik? Iya dong tenang. Gus di-share na grup WA tempat ngopi nu asik. Leungit bepi duitin aing. Dia iya ngejeduk bae polongo tarik mantuan. Diblokir acara dia ku aing kayak kabeh. Lah, kok aing nu beunang? Ayahanda, tunggu.